Geus karasa eta kahengan-kahengan kagungan-kagungan Gusti Allah nu ngaliputan wujud urang atawa acan? Oh, sami atuh jeung pribados ari kitu mah nya remis. Tadi dia urang perlu ngaji diri teh supaya orang tenuduh kanu jauh tenyawang kanu anggang supaya tenyembah kana mitos cekat teranganana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Urat beheung mah jeung beheungna masih keneh aya antara panon mah antara nu bobodasna jeung hihideungna masih keneh aya jarak. Tapi kami jeung anjeun leuwih deukeut batan urat beheung anjeun sorangan. Ta ieu katerangan moal kapanggih eusina lamun teu nyaho kana naon anu nerangkeunana. Katerangan ieu kapanggihna dijelaskeunana dinyatakeunana nyaeta ku kalimah basmalah, nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Ari kalimah bismillahirrahmanirrahim diringkas dina 3 huruf, nyaeta huruf ba, sin jeung mim, asal tina kecap bi ismin. Ari ba nyaeta bariul baroya, hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Ari nu ngaranna hukum ngajadikeun kumaha? Hukum ngajadikeun mah teu saperti ujang nyieun korsi. Mun ujang nyieun korsi mah antara ujang nu nyieun korsi jeung korsi nu dijieun ku ujang pabarencay. Hartina papisah, ujang-ujang korsi-korsi misah. Dari hukum ngajadikeun mah lain kitu. Kumaha? Ari hukum ngajadikeun mah teu beda jeung cabe hejo jadi beureum. Kamana hejona? Cabe hejo jadi beureum. Hejona kamana? Heueuh pan hejona teh ngajadi beureum. Terus lamun urang hayang panggih deui jeung hejona kumaha? Enteng. Tinggal pelakeun deui sikina. Engke bakal panggih deui jeung hejona. Karti tanu hiji nya lamun dipelakeun deui pan sasiki. Engke teh jadi tangka, tangka tina tangkal eta teh buahna teh henteu sasiki. Aya kana 4 kilona, mun dihitung meureun sabaratus siki.
tanu hiji disebut kun, berkembang biakna atau ngalobaanana disebut payakun. Tina kun hayang jadi kana payakun membutuhkan proses. Jadi aya prosesna. Jadi sing apal ya, pangeran teh ngajadikeun teh kabeh ge hiji-hiji, ngajadikeun cabe teh hiji. Hiji kumaha? Pan eta aya sakarung, aya saton, pan aya sakintal. Sakarung, sakilo, sakintal, saton mah eta mah lain cabena tapi jumlahna. Ari eta pan cabe keriting cenah aya cabe acung, aya cabe naon deui, aya cabe naon deui. Eta mah jenisna lain cabena. Oh pan cabe teh aya nu lonjong, aya nu buleud, aya nu panjang, aya nu merengkel. Eta mah bentukna. Terus aya deui pan cenah nu lada pisan, aya nu teu pati lada. Eta mah rasana lain cabena. Cabena mah hiji sia. Sok pikiran, cabena mah hiji. Tak ieu nu hiji moal bisa diganggu gugat. Hartina moal aya manusia bisa nyieun cabe. Sabab geus kun, ari geus kun teh hartina geus jadi. Kaharti jadi kabeh nu dijadikeun ku pangeran mah hiji. Surga hiji, neraka hiji, langit hiji, bumi hiji, manusia hiji, peuting hiji, beurang hiji, tangkal hiji, sato hiji, bener hiji, salah hiji, panon poe hiji, bulan hiji, jeung saterusna jeung sakabehna hiji-hiji. Sedengkeun ari payakun mah manusia oge kabagean. Jadi hartina tina kun tah tinu hiji tinu geus jadi bisa dikembangkeun ku manusia. Tah perkembanganana atawa turunanana tinu hiji eta disebut payakun, kaasup kana payakun. Misalkeun Udin boga ipoka ngawinkeun cabe Afrika jeung cabe Kalimantan melalui suatu proses teknologi yang disebut rekayasa genetika. Tah tidinya bijil jenis cabe anu anyar. Misalkeun eta cabe anu anyar teh dingaranan cabe hibrida. Ta bijilna cabe hibrida kaasup payakun. Bedituna lamun orang ningali dina perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, Kangjeng Nabi Musa tu bisa ngajadikeun laut, tapi molah laut diijinan. Kangjeng Nabi Sulaiman teu bisa nyieun manuk, tapi ngobrol jeung manuk diijinan. Kangjeng Nabi Daud teu bisa ngajadikeun besi, tapi ngaleuleskeun besi diijinan. Junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad teu bisa ngajadikeun bulan, tapi meulah bulan diijinan. Ini di antara mukjizatna Kangjeng Nabi, bulan dibelah jadi dua.
pikeun ngabuktikeun kabeneran anu dibawa ku anjeunna ka jalma-jalma anu menta pembuktian supaya yakin yen Kangjeng Rasul teh bener-bener utusan Gusti Allah. Tapal badieu urang kudu nyaho mana hak Allah, mana hak manusia. Allah mah geus nyumponan kana hakna, geus ngajadikeun sagala nu dijadikeun, taneuh angin cai seuneu, bumi langit sawarga naraka tatangkalan sasatoan. Jadi mun ibaratkeun urang sebagai panyawah mah kudu nungan teh sakabeh waragadna geus disayogikeun. Sawahna geus aya, paculna geus aya, mundingna jeung ngagaru geus aya, garuna geus aya, caina geus aya, binihna geus aya, tinggal naon? Tinggal digawena. Eta digawena eta hak manusia, lain hak Allah. Jadi ulah nitah atuh ka Allah teh ulah nitah digawe. Ya Allah panganukeun, ya Allah pangieukeun. Nah naonan eta teh? Tah ayeuna urang balik deui ka anu tadi, cabe hejo jadi beureum. Ka mana hejona? Hejona teh ngajadi beureum. Ayeuna mun kana tauhidkeun Pangeran ngajadikeun langit bumi sawarga naraka jeung pangeusina. Ka mana pangeranna? Duka. Hari duka geus PR nya kerubahan tapakur. Talamun ieu pertanyaan kajawab ke bakal paham kana nu dimaksud ku katerangan Allah alamatul ma'bud. Mun geus paham ke bakal pas ibadahna, moal kanu jauh, moal kanu anggang, moal kana mitos. Terus kentong Arisin nyaeta satrol atoya, hartina nu nulungan jeung nu ditulungan. Contoh, lamun sirah ujang atul kumaha? Pan eta sirah nu atul teh ku ujang teh digaro nya, kunaon ngagarona? Ku leungeun. Nu ditulungan saha? Sirah. Nu nulungan saha? Leungeun. Tah pangkapanggih ku bismillah. Nu ditulungan jeung nu ditulungan teu jauh. Nu ditulungan sirah, sirah saha? Sirah ujang. Nu nulungan saha? Leungeun, leungeun saha? Leungeun ujang. Nu salamet tina atul saha? Ujang. Nu nulungan ujang, nu ditulungan ujang. Nu nulungan jeung nu ditulungan ujang-ujang keneh. Nya saha atuh ari ujang teh nu sabenerna? Ari mim nyaeta mutil atoya, hartina nu mere jeung nu dibere. Contoh, lamun ujang lapar kumaha? Pan koloyong we taleungeun ujang teh kana boboko nyokot sangu di piringan di laukan.
tuluy eta sangu teh jeung laukna ku leungeun teh kana baham dihuapkeun, tuluy dicapek, tuluy diteureuy asup kana beuteung, leungit we laparna. Nu mere sangu saha? Leungeun. Nu dibere saha? Baham. Tuh kapanggih ku bismillahnya. Nu mere leungeun, leungeun saha? Leungeun ujang. Nu dibere saha? Baham, baham ujang. Jadi nu mere leungeun ujang, nu dibere baham ujang, nu ngeunah ujang, nu mere jeung nu bere ujang-ujang keneh. Nya saha atuh ari ujang teh nu sabenerna? Da ujang masa ukur ngaran eta ge di dieu di ngaranana ku indung bapana. Da mun tadi kajawab nu awal engke bakal kapanggih jeung nu diibadahan. Sabab naon? Sabab aya ibadah aya bakti. Biji weh katerangan wa huwa ma'akum aina ma kuntum.